aya deui ya hiji carita ieu. Jadi aya seorang lalaki tapi non muslim hayang kawin jeung muslim gitu. Pas cek awena teh cenah, "Kang, ari hoyong nikah ka abi mah akang teh kedah lebet Islam cenah janten mualaf cenah gitu." Saking kubogohna eta si non muslim teh daek. Udah bogoh teh apaan? Pada akhirnya mah terjadi lah pernikahan gitu. Tadina geus menjalani pernikahan eta kan ngalewatan Senin Selasa Rabu Kamis Jumaahnya. Pas Jumaah teh kan hari muslim mah kudu Jumaahan. Nah, eta si awewena teh nitah ka salakina teh cenah, "Kang, ayeuna teh waktuna Jumaahan." Cenah kitu. Naon ari Jumaahan teh? Nya cenah salat bareng di masjid, cenah berjamaah, cenah kitu. Kumaha carana cenah can bisa? Lah, gampang Kang, cenah pokona mah turutan we batur cenah. Allahu Akbar angkat leungeun milu pokona mah babacaanna keun bae cenah babacaanna mah cek awena teh pokona milu we heula cenah kitu. Nah, nya geus lah atuh cenah Allahu Akbar sujud ruku milu we pokona mah rukun kumaha sujud kumaha dipraktekeun ku awena teh tah. Tak kieu ruku, tak kieu sujud cenah kitu. Tak kieu tahiyat cenah papatahan ku awena teh. Ngarti teu cenah akang? Ngarti atuh lah cenah Allah. Piraku atuh da sarjana kieu-kieu oge cenah apal atuh cenah. Sekali eta ge nganu bacaan mah cenah nya berarti keun mengke cenah bacaan mah nya naon we lah na jero hate cenah kitu nya berarti menilu siga batur we. Bareng rek mangkat tah dicegat ku awena teh. "Keke lah Kang ulah ka mangkat." Cenah. "Aya naon deui?" Cek si salakina teh. Eta cenah kan lamun tadi cenah tos abdas tos wudu. Geus cenah pandipatahan tadi wuduna. Tah eta bisi aya calana ka kecelakaan cai papang. Eta teu sah dicenah salatna cenah. Atuh kudu diudaran cenah. Nya udaran bae cenah keun belah. Atuh cenah bulu. Ieu cenah buligir teu diwadahannya gitu. Bae moal naon kitu make sarung we wungkul cenah. Daripada cenah aya najis nah kitu. Jadi eta mah berangkat we panggih jeung batur biasa halo cenah. Bunyi aya ngomong cenah. Euy, ini cenah eta nu anyar kawin biasa cenah milu Jumaahan. Cenah asup Islam. Acaranakeun mah berjamaah salat berjamaah teh geus khutbah geus naon teh dimulai ka salat teh. Mulai we salat teh si imam teh Allahu Akbar tiluan Allahu Akbar. Tiluan bareng maca Fatihah maca naon kan bagian ruku. Allahu Akbar ruku. Begitu ruku ari si sarungna teh rada nya sarung bodas bari jeung rada carang gitu. Eta jam dindingna teh katempo kudu tukangeun teh. Nah, cenah eta teu diwadahan cenah teh jam dinding nenong-nenong kitu cenah. Lain kelu eta dasar budak tadi tukang tah. Heureuy. Begitu Allahu Akbar begitu ruku teh ditoelin sigi kanjut teh tah eta ku budak teh. Da ci anu mualaf eta teh cenah nya. Cenah pan Allahu Akbar ruku sujud. Cenah ieu aya nu noel sigi kanjut cenah. Berarti urang kudu noel cenah ka hareup. Lain manehna teh jadikan cek awena teh kan turutan we batur gitu kan. Begitu aya nu noel si kanjut teh maneh teh noel di kanu hareup deui. Maneh si kanjut maneh toel, maneh noel di kanu hareup. Toel gitu. Tah ari teh geus dilihat teh kan ari tas ruku teh terus sujud. Tah ari sujud nu di hareup keheul. Teu waras cenah salat teh ieu mah saha cenah. Teu waras pisan nya aya salat-salat noel si kanjut cenah. Lain dijajak lain kudu di hareup teh ka tukang teh. Cekok teh maneh teh dijajak kudu di hareup. Tah nah cenah nu dihareup cenah nyajak ka urang berarti urang kudu nyajak ka tukang cenah. Nyajak di mana ka tukang teh jebet nojok aya ngajajak di sukuna teh ka tukang tah kitu. Caritana teh. Ari geus kitu nya terus terjadi salat deui nya rakaat kadua, rakaat kadua kan terus tahiyat beres assalamualaikum beres salat. Tah ari beres salat nu di tukang teh nu di hareup teh nah cenah sia mah nyajak ka aing cenah kitu. Nah da nu dipayun kita nyajak ka abi cenah kitu. Teh saat tadi cenah nu si kanjut si ieu cenah. Da cenah abi ge aya nu noel ti tukang cenah kitu. Cenah maneh mah dasar cenah ieu. Naon teh tadina ge lain Islam maneh mah rek ngacaukeun Jumaahan cenah. Atuh di masa eta mah jokok ditonyokan tah. Watir ari balik teh. Wah, ieu bengep, pipi bengep, pokona barengep lah pokona mah. Balik teh cenah. Akang, kunaon cenah di barengep kitu, cenah bariru kitu cenah. Kan ieu cenah tas Jumaahan cenah kitu. Engke mah cenah minggu hareup mah Jumaahan deui cenah. Ada kieu menderita kitu.